malihan keluhan di masyarakat bawah di padesaan seueur jama-jama anu nyimpangkeun kepercayaan rakyat tiluhur dipotong di tengah jalan bantuan-bantuan ka rakyat loba magol di tengah jalan contohna artos BLT bantuan langsung tunai Tempoho bantuan like, komen, jeung subrek ya. Subrek dukung kreator-kreator Sunda kudu maju. Marek wong wis wanok pisan datayo tumrangan pada tumamu Sada acan abdi sumangem hapunten bilih melengkung bekasnya lahan eueuh halangan sok bebas senapati numutkeun ieu laporan anu parantos ka data ku di SIM abdi ieu aya catatanana anu kahiji nyaeta ngeunaan pangbangunan di negara urang teh estuning infrastruktur parantos memenuhi nyaeta kana kahayang rahayat jalan parantos di hotmik di kota ka kampungna lampu-lampu di jalan parantos semarak ngan palebah di Ciroke rada parowek teh geus terus lampuna teh sakapung hurung sakapung pareum atuh nu kadua na salami ya dipingpin negeri ku salira laporan keluhan masyarakat dina sandang pangan ngeluh ieu rahayat teh Gusti ngeluhna nyaeta ngeunaan sandang pangan bebeulieun harga-harga sembako nararaek anu teu kajangko ku rakyat leutik burukan keun teh seueur nu bunuh diri alatan ieu harga nog nerekel harga bea sareng gas LPG 3 kilo anu asalna 6.000 pantos 23 ayeuna atuh puguh we pada melan tukang ngalakeusik di walungan nempuh harga nog 38.000 sakilo anu akhirna ngalebok nog sorangan atuh bau beureun daripada teu nyatu malihan keluhan di masyarakat bawah di padesaan seueur jama-jama anu nyimpangkeun kepercayaan rakyat tiluhur dipotong di tengah jalan bantuan-bantuan ka rakyat loba magol di tengah jalan contohna artos BLT bantuan langsung tunai ngurukankeun teh parasea ai nu boga toko maknok kabagean kartu ai fakir miskin anu kudu hakna teu kabagean sing horeng nu kabagean teh dulur-dulur pengurusna wungkul kuatir bener nu teu boga mah aduh eta nu ngeluh di masyarakat teh kulan atuh beas raskin anu kedahna katarima ku rakyat leutik ieu mah dijual ku para pengurus di bawahan teh dipake nyanung ngeluh ieu rahayati bawahan teh Gusti sajabi ti eta ayeuna nu jual gencar
ayeuna TS tuning leuweung rusak loba nu ngalah suluh da ngalah suluhna ayeuna mah geuning benten jeung baheula mah leuweung teu dijaga tapi aman tapi naha leuweung dijaga kudu make saragam tapi leuweung beak aduh ye nya lah bener atuh dan nu malingna ayeuna mah make truk lain diganong baheula masa pangulan kapungkur mah nu ngagerung cek rakyat teh cenah di leuweung teh sora maung ayeuna mah nu ngagerung teh sora simso keur ngababad leuweung parantos gundul lapisan oson tobros leuweung buta gunung-gunung pasir bulistir anu temahna cilaka ku pamolah ulah-ulah pamimpin anu tidak bertanggung jawab naon temahna ayeuna kejadian ka masyarakat dampakna tina ieu diruksak alam dunia erosi banjir longsor banjir bandang gempa bumi angin puting beliung anu ngahakan korban sanesna nyaeta hiji dua tapi ribuan anu paeh alatan ku ieu bencana jeung bencana leles kira dua watira ayeuna teh rakyat teh hoyong pulih ka jati pulang ka asal hoyong murah deui sandang pangan loba oknum-oknum lebe ngajual NA atuh puguh we loba nu kawin sirih loba NA dijual beulikeun anu temahna loba nu nyararanung tanpa ridho tinu pamajikan nu jadi pamajikan kolotna anehna teh teu diwidian kuno kolot tapi boga surat kawin panumutkeun dina perundang-undangan mah meunangnya nungan kudu aya tanda tangan tinu kolot wah loba dijual beulikeun temahna kamari nampi wartos lebe oknum eta teh dikerem kumaha para seniman aduh seniman awut-awutan ayeuna teh loba sinen anu bobogohan jeung panayagan anu temahna dek ini teh pada gengsi hoyong dijemput tukang rebab kucap kiceup kasinen ngabelaan hayang apel kasinen rebabna dijual aduh gulung tikar bangkrut dipake meuli haslin nya nyangakeun ieu keluhan rahaya teh hoyong ngamulihkeun jatikeun mulang kasakeun deui ieu nagara teh nyaeta hoyong trem-trem ayem murah sandang murah pangan kitu rupina Gusti keluhan rahaya teh nyangakeun sakitu mundur ka hareup pati mangga Gusti ka hareup awon kapiwunyu naon anu janten margalantaran teh Gusti pangnangangkir rayi panjenengan ieu pokok masalah keluhan-keluhan ti senapati geus dicatet tina hate kula sagancangna ti pihak pamarentahan cepat tanggap ngayakeun lengkah anu konkret proaktif kumaha carana sangkan ngawujudkeun bangsa anu berdemokratis kalawan berpancasilais dibeungkeut ku opat pilar kabangsaan hiji Pancasila dua Undang-Undang 45 nu katilu Bhinneka Tunggal Ika nu kaopat NKRI harga mati sae urang balikeun deui kana habitatna ieu nagara subur makmur gemah ripah murah sandang murah pangan laksanakeun kana kahayang rakyat kembali nyaeta kana murahna bebeulieun sae ngan
saatan kula ngalaksanakeun ieu keluhan rakyat kaula terek motong tina ieu urusan negara tapi rek muka urusan pribadi di urusan pribadi kumaha heuda kaula teh lalaki da aing teh norma bogoh teh lain kamuning tapi ka jelema katenan ieu syami abdi ge aya teh istri mah doma ge di keureuy maksud Gusti asa kurang pantes kaula jadi raja tanpa pendamping permaisuri tuh maksud deh hayang ngabogaan pamajikan kula teki salira teh palai garwaan sae atuh Gusti bami raosan rayi panjenengan saha istri nu teka taji saha wanoja nu teka bandang ningalna Gusti Prabu Raja Kasohor Raja Bunghar sajagat wayang-wayangan parantos kaceluk ka kadang ngewu kalau ka kajamna pria kajam paling angin-angin yen sarete raja anu mika cinta karahayatna. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ulah hilap. Sabrek.